Sunda nyaeta ngadu kaleci. Ngadu kaleci nyaeta hiji ngaran kaulinan budak anu dipantona di 2 urang atawa leuwih. Ngadu kaleci kudu anu di tempat anu lega, contohna di lapangan. Cara main kaleci ya, langsung aja Bu. Kemudian hiji buletan setiap orang ini taruh. Kemudian hiji buletan setiap orang kudu ngembangkeun jumlah kaleci anu sarua jeung babaturanna. Misalna 55. Hilap oge jeung 2 garis hiji ngadeukeun jeung buletan hiji deui nu rada jauh di buletan. Tiap pamain kudu narangkeun ti garis anu aya di nu rada jauh di buletan. Tujuanna yang bisa bahasa Sundanya teh ngalungkeun kaleci jauh nu deket garis anu deket buletan kita mau panghalana nyentang. Nyentang. Carana tiap orang kudu ngaluarkeun kaleci nu aya di buletan. Mun kaleci nu aya di buletan geus teu aya, kemudian kudu ngaborangkeun kaleci anu babaturanna. Mun kaleci anu babaturanna menang, kaleci anu babaturanna dimenangkeun kudu dibere ku anu